anjeun. Terus umat Kangjeng Rasul oke, saur Imam Ghazali cirina teh sok ngamulyakeun tamu. Wang kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Sajal minu iman ka Allah jeung kana poe akhir maka mulyakeun tamuna. Ibu upami sumping tamu enggal-enggal minimal pasian heula cai kela ulah ngobrol cai heula payunkeun. Upami di daerah Jawa mah pribados sering daerah Jawa lamun sumping ka tempat eta teh ka pangarsa ajengan teh teu kengeng upami leueutkeun kada seep. Moal wakan dipasihkeun moal waka eureun nawaran tepikeun ka seep. Silakan seepkeun kagowa urang teh. Can beak silakan, hapan we silakan. Jeung ajengan-ajengan di ditu pami tamu teh sanes masian kue sanes. Naon? Tuang. Tos biasa eta mah. Daerah Jawa mah upami manyaguikeun tamu teh tuang we matak upami teh mah dinten Jumaah ngaja jeung barudak teh kapungkur ya kurang silaturahmi ka mana teh ka tetangga eta lamun kata setiap manawi teh ajengan hungkul jeung masyarakatna lamun kasumpingan tamu teh ulah wae kaluar lamun anjeunna teu pangliwatkeun dipangliwatkeun ngahaja eta teh nya teh ari di urang pan teu galib eta teh nya paling sondot teh naon saya kue gitu bari kuehna geus sebulukan di urang mah nya padahal eta umat Kangjeng Rasul mah kada kitu Kangjeng nyontohan bahkan ayeuna mah anehna rek ngamulyakeun tamu teh egona beak kadaek pribados sering lamun namu aya bahasa kieu pangarasa cenah hapunten cenah imah pun bojo nuju teu aya hapunten teu cai deui acan tanda mawat saya bisa ku sorangan aya ngitnya sering nu kitu Bu jami angarsa ego mun teh mah teh pembantu teu aya nu jadi bojona rek nyanak cai ku nyalira da bisaeun mah bisa atuh mawat cai mah da moal agrak derajat mawat cai jang tamu tepikeun tamu teh halap-halap sahawus tamu teh nya kulantaran teu dibere cai-cai acan da ego teh hapunten cenah teh pun bojo teu cai-cai acan naon mawa cai mah gampang atuh kadang urang leungit eta umat Kangjeng Rasul belah mana Kiai Haji Mustofa Bisri Gusmus anjeunna kan sasarengan jeung Gus Dur anjeunna teh ulama ageung Gusmus teh tapi nu upami setiap anjeunna sumping tamu ada tara di nyai tara ku santrina tara ku bojona dicanda bae ku anjeunna ka tamu teh ya naon katawaduan anjeunna akhlakna junjungan sapertos kitu ngarasa bangga tamu lamun teh pribumi teh kayak komo kiainya nyanak mangmasihkeun eta caina isin sangat ngarasa dihormat tah sakitu teh tajungjuna teh sapertos kitu ngamulyakeun tamu teh eta na umat Kangjeng Rasul teh iman ka Kangjeng Rasul teh teu cekap pulisan